Wilujeng sumping dulur balik deui jeung DJ Sunda Volksera. Urang rek nyaritakeun kahirupan sapopoe nu kadang lucu, kadang nyeri, kadang mata panas lalaki hiji kampung. Jeung carita anjeun eta mah kabeneran wungkul. Status WhatsApp na bahaya, sakali upload langsung rame lalaki nanya. Teh tos sarejan, teh keur naon, teh serius teu? Randa geulis anyar pisah, upload story make lagu galau pisan. Caption nangan capek, nu ngechat langsung sapoe sapeting. Aya nu nawarkeun ngopi, aya nu ngajak nikah dini hari, aya nu langsung kirim stiker hati, padahal can kenal oge asli. Teu salah manehna update story, nu salah lalaki nu geus boga pamajikan. Ningali selfie, make filter glow, langsung nyusun masa depan. Status WhatsApp na bahaya, sakampung jadi loba nu nanya. Sakali online tengah bales, lalaki langsung stres. Story dikit langsung rame, inbox pinuh ku rayuan receh. Randa ayeuna lain biasa, upload sakali langsung viral di mana-mana. Aing ningali DP anyar langsung deg-degan teu sabar, caption teh keur nyalira, lalaki sakecamatan siap siaga. Aya nu duda loba gaya, motor butut tapi pede luar biasa. Mun sareng abdi moal sedih, padahal cicilan oge can lunas deui. Aya nu sok reply, make quote, siga motivator TikTok upload, padahal tujuan utama mah sarua
sakadar hiburan. Ting 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 tung, ting tung, ting tung, ting tung tung, ting ting tung, ting tung. Order asup deui. Tapi naha unggal penting, alamatna ka imah randa deui. Naon yo order sejen loba cancel nu hiji iyo mah dijaga total driver laingan ukur nganter tapi bonus ngejaga pejar cek warga iyo bahaya ojol jadi loba gaya nu tadina jaket bau hujan ayeuna parfumna siga artis FTV men kang ojol teu fokus narik sakampung jadi ngalirik nu tadina anti TikTok ayeuna notifikasi naon tong salahkeun aplikasina mun nu narek ka bawa suasana kadang cinta teh datangna ti order mie pedas level 5. DJ Sunda Volsera sakotak rokok tengah jadikeun beunghar tapi cukup pikeun nahan pikiran nu teu beres. One more smoke, one more night, still broke but still alive. Sakotak rokok sajuta pikiran di pos ronda nutup jalan seri luar siga teu beban padahal hirup keur nyangsang one box cigarettes million in my head laughing loud but dying instead midnight stories never end broken dreams we try to defend.
babaturan nu ngarti. DJ Sunda Volsera sagelas kopi deui sapoe hirup deui jalan nu sarua tapi kuring tah can nyerah. Ayeuna lembur jadi rame deui ti sapra aya randa anyar cicing sisi cai nu tadina lalaki teh anteng di imah ayeuna mah mandi 2 kali sapoe. Baheula mah si Mang Ujang mun sore geus sare tibrang ka warung ge hoream datang ayeuna mah kalah nongkrong nepi peuting. Minyak rambut jadi loba baju koko disetrika parfum nu geus kadaluarsa dipake deui demi randa. Cek maneh rek ronda malam tapi naha kagang gitu wae. Unggal magrib meuli kopi padahal teu kungsi resep kopi. Randa beki menawan sakampung jadi tetahan nu tadina cuek ayeuna saling saingan ngabebenjokeun motor pinjaman. Randa seri saeutik bapak-bapak langsung panik nu tadina rematik ayeuna jogging tiap isuk. Makan susu biasana batuk ayeuna nyanyi dangdut si Asep nu loba hutang kalah ngajak nikah heula andar teh nepi ka hansip sok alesan kontrol listrik padahal mah hayang nengok randa nu make daster motif. Yo lembur jadi rame grup wah panas bapak-bapak dandan kawas rek pentas aya nu mawa roti aya nu mawa duren padahal di imah sorangan can meuli gas LPG men cek warga ulah julid teuing. Randa ge manusia hayang dipikanya ku batur nu penting tapi nu lucu mah lain randana nu gelo teh lalaki-lalakina. Randa beki menawan sakampung jadi tetahan nu tadina jarang mandi ayeuna skincarean unggal pagi. Randa gedeut saeutik duda-duda langsung narik nu tadina cicing anteng ayeuna jadi rajin senam jantung. Tong sok nyalahkeun randana mun bapak-bapak teu kuat iman mah kumaha. Lembur jadi rame deui ku cinta jeung modus basi. DJ Sunda Volsera hayu baraya urang goyang santai carita ti lagu ieu jadi tukang galon. Punten galonna parantos sumping padahal mah galon kosong nah gecan aya.
sorangan. Kang parkir jadi rajin nyapu, Mang Ujang nu males mandi ayeuna make parfum 10. Nu biasa cicing di pos ronda, ayeuna rebutan nyuguhan kopi karanda. Jam subuh can aya azan, Mang Dadang geus jogging 7 putaran. Padahal samemeh nama naek motor ka warung ge males pisan. Bapak sok pura-pura ngelas, padahal mah hayang dilirik sekilas. Nu tadina ka sawah make kolor, ayeuna make jeans ketat jeung semir motor. Ibu-ibu mimiti curiga, salakina rajin mandi 2 kali siga remaja. Grup WhatsApp jadi panas deui, tong loba gaya karanda atuh. Randa, satu kampung jadi loba drama. Randa, bapak-bapak sok pura-pura kerja. Randa, pos ronda rame teu jiga biasa, nu ronda teu fokus jaga. Fokusna ka janda. Woi Mang Ujang, lain ronda eta mah PDKT. Kopi 3 gelas keur saha? Jedak jeduk, suling ngagel, sakampung panik rendah senyum saeutik doang. Kang ojek ayeuna rajin standby, padahal order sapoengan hiji. Nu jual cilok jadi sering muter, hayang aya alesan bisa papanggih di pager. Mang RT sok cek lampu jalan, 3 kali penting make alesan keamanan. Budak nguran nepi ka aki-aki, kabeh jadi helper dadakan unggal poe isuk-isuk. Nu biasana ribut bola, ayeuna bahas skincare jeung aroma. Warung kopi pinuh ku gaya, padahal hutang bulan kamari can bayar kabehna. Randa, satu kampung jadi loba drama. Nu geus boga pamajikan ikut salting juga. Senyum saeutik langsung bahaya, ibu-ibu patroli jandela, bisi salakina ngaleos ka dinya. Tong salahkeun randana tuh, nu salah mah bapa-bapana, teu bisa nahan panon. DJ Sunda Volksera, Jaipong goyang, kampung bergoyang. Randa hiji, nu panik sakampung. Wilujeng sumping dulur, balik deui jeung DJ Sunda Volksera. Rek nyaritakeun kahirupan sapopoe, nu kadang lucu, kadang nyeri, kadang matak panas hiji kampung. Tong aya nu baper, tong aya nu ambek. Ieu mah saukur hiburan sabari ngopi, lamun
ngopi pahit tanpa gula, motor dijual keur nutup cicilan, sesana cukup keur bensin jeung galau bulanan. Randana ayeuna jualan online, tapi nu order ngan tatangga sorangan. Baheula make emas sakotak, ayeuna make gelang karet pasar malam. Barudak nanya, Bapak kamana? jawabna keur gawe. Padahal ngontrak beda desa. Ekonomi lamun keur rubuh, nu romantis oge bisa silih tuduh. Baheula mesra ayeuna paparuka. Dipisahkeun ku hutang jeung bunga. Nu tadina seuri ayeuna loba drama. Cinta mah aya, tapi tagihan leuwih nyata. Woi, cinta kalah ku tanggal tempo. Ban emo datang, rumah tangga langsung goyang. Jedak jeduk, hate ulah cerik, nu tadina couple goals. Ayeuna jadi mantan Mang ojak ngomong di warung kopi, pernikahan ayeuna mahal ku gengsi, hayang ketingali sukses di sosmed. Padahal dapur mimiti teu ngepul peuting seuneu. Nyicil HP, nyicil motor, nyicil gaya nepi ka stres di kantor. Nu penting fix Instagram keren, padahal hutang numpuk teu karuan mayarna iraha. Udah ayeuna jadi tukang sound, randana live jualan nunggal peting mingguan. Mun papanggi di acara hajatan, silih tingali terus pura-pura teu kenal. Randa jeung duda, Baheula cinta ayeuna beda kontrakan. randa jeung duda, Hancur lain ku selingkuhan. randa jeung duda. Ekonomi jadi musuh utama. Mun duit mimiti, Romantis oge bisa runtuh. Hirup mah lain lomba gengsi, nu penting dahar cukup. Sare teu mikiran debt collector. Cinta memang penting, tapi beras jeung cicilan leuwih galak datangan. DJ Sunda Volsera sadiakeun sagelas kopi heula. Tong pundung ieu mah sakadar hiburan. Ayeuna mah beda. Mang Udin nu baheula anti parfum, ayeuna mah sapoe 2 kali mandi.
Wilujeng sumping dulur balik deui jeung DJ Sunda Volsera rek nyaritakeun kahirupan sapopoe nu kadang lucu kadang nyeri kadang mata panas lalaki hiji kampung tong aya nu baper tong aya nu ambek ieu mah saukur hiburan penting sambil ngopi lamun sarua jeung carita anjeun eta mah kabeneran wungkul sok ngomongna hayu ngopi heula tapi motor muterna ka ditu deui warung kopi ngan jadi alesan padahal mah hayang ditempo putet teh deui Kang Oni unggal sore siap-siap minyak wangi loba gaya mantap kababaturan ngomong santai urang nongkrong biasa atuh cuy tapi nu apal mah seribay sabab tujuan geus kabaca ti heula jalan ka warung lurus saenyana manehna malah belok ka Gang Randa di teras aya lampu samar Kang Oni langsung pura-pura lapar numpang ngopi tiasa teteh padahal di warung tadi geus 3 gelas sok ngopi tapi kadinya deui unggal penting alesan sarua deui kopi pahit jadi saksi Kang Oni kalah salah strategi ngomongna nongkrong jeung barudak motor parkir di ditu terus status WhatsApp sok paling bijak padahal hatena geus halus serius Kang Oni ayeuna rajin cukur padahal kerjaan can pati ngatur DP WhatsApp jadi hidung bodas siga duda galak kelas atas upload story kopi jeung rokok caption nah hirup kudu strong bro padahal nu diarepkeun mah hiji semoga teteh ningali story ieu deui ayeuna mah zaman geus beda lalaki flirting modal emoji bae reply story make geus ngarasa jadi calon salaki warung kopi ayeuna jadi markas curhat lalaki nu nasibna keras aya nu gagal pinjol online aya nu gajeuna kalaku cicilan Kang Oni paling semangat lamun aya nu nyebut teteh janda celina langsung siga radar matana cangkawas lampu pasar babaturan geus apal polana mun magrib pasti nilang jalmana ka mana Oni rek meuli rokok 2 jam teu balik-balik bro kadang lalaki teh ngan butuh perhatian sanajan modal kopi sacetan nu penting aya nu ngadengekeun curhat hirup jeung masa depan tapi mun nunggal penting ka ditu deui eta mah lain ngopi biasa deui eta geus program rutin mingguan nu bensinna leuwih mahal tibatan kopi sok ngopi tapi kadinya deui DJ muter maneh datang deui lalaki ayeuna loba akal ngopi jadi modus paling gagal ka warung ukur formalitas nu penting bisa papasan sakedap Kang Oni ayeuna makin nekat padahal dompet tinggal ATM stroke kopi bisa ngaleungitkeun tunduh tapi lamun nunggal penting ka imah randa eta mah lain capek eta mah perasaan